dalam hati. Siapa yang membulak-balikan hati manusia? Hanya Allah. Yang membulak-balikan hati manusia itu hanya Allah. Manusia bisa bahagia, oleh Allah diberikan kebahagiaan. Manusia bisa sedih, disedihkan oleh Allah. Ibu ayeuna bahagia henteu? Katingali dina senyumna. Poho kana hutang, balik we ti dieu. Insyaallah rudat deui. Eta Allah nu ngabulak-balikeun hati manusia ieu. Matak mun urang hayang bahagia neng da rumah tangga tong tetegenan teuing suhunkeun bae ka Allah, ya Allah berilah hamba kebahagiaan di dunia dan di akhirat, terutama dalam rumah tangga hamba gitu. Dan nu ngabahagiakeun mah Allah, kayak nu ngaretegeun hate salaki ge Allah. Salaki bisa nyaah dikaretegeun ku saha? Ku Gusti Allah. Salaki bisa getol